Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Kisilah sia anu geura balik mah aki-aki bau kuburan wayah kieu kumulendang keneh sia dileuweung tuh di dagoan kunini pewot norotot jeung geura mantog balik ka ditu. Naon sia kaing nyebut aki-aki haid teu sopan sangahina ka aing. Yah bisa hayang apa aing ya anu aya di hareupeun sia. Saha piragi aki-aki bau taneuh aki-aki geus reyon sakedeung deui geta bakal pindah ka kuburan geus kolot kitu mah. Nah atuh wani kumulendang tengah peuting nanaonan eta teh aki-aki aluk singarengkol di ditu di saung ari geus kolot mah nyinaon kumulendang ka dieu ronda lain bari jeung culang cileung ditungtung lemur ari lain niat jahat mah sia. Haid sia ulah loba bacot sia ka aing sangahina ka aing ha. Hei, tua manialan sia kain. Pada nyarita kitu. Ya, si Gaper. Siap bisa yang jauh ngaran aing. Hiji jajadu garong anu geus jadi catur di unggal lemur, jadi carita sabandesa. Yen karaman aja bodas geus kasohor. Kumaha barang astra jeung telengesna. Bisi si hayang nyaho mah. Haid. Sabot Gaper nyebut ngaran. Pok Darman teh ngagrentes dina hatena. Gaper nah bener itu si Gaper anu jadi jajadu grampok di saban lemur anu sok ngariweuhkeun ka unggal desa. Lamun bener mah aing kudu hati-hati kaya kieu mah ulah kapancing ieu kitu cek reutesna hate Darman bari srog ngalingkahkeun sukuna masang kuda-kuda maksudna mah taki-taki bisi anu aya di hareupeunana teh teu pupuguh ngalakukeun tindakan bari jeung lamun nya teh eta Gaper hiji jajadu gerombolan manehna kudu bener-bener bisa ngayonanana. Saha aki-aki bau tanah bari jeung bau kuburan deui bieu teu nyebutkeun ngaran si Gaper anu pagaweanana Gupar Gaper dina sisi emper bari jeung mamawa emer. Kitu cenah cek Darman ngahaja mancing amarah Gaper ngadenge Darman nyarita kitu pudig-dig Gaper teh beureum beungeutna lamun seuk ti beurang mah pasti ka ciri euceuyna kawas beusi meunang meuleuh. Tahu soh, kurang ajar budak setepak, ngahina kai, kadar ga budak kamari sore, geus gabang kitu, gablek babasan naon sia, gagabah teh nyarita teh, abang teh beber teh diwang kulit tas tulangan sia, nyarita padu caplok, padu kedah sorangan, naon sia, anu biar dikenakeun, kudu ditebus kaku sia, gagabah teh, datang tepopogong ahila kai kudu tanggung jawab sia kana eta ucapan gantian sia ku getih atawa ku nyawa sia urang tangtukeun lamun heueuh sia gablek babasan lawan aing yo si Gaper. Ngadengi Gaper nyarita kitu Darman seuri jiga nu teu kapangaruhan ku caritaan Gaper. Gaper anu sok meper lamun kateter bari lompatan tah da teu kuat hayang meber. Sok lah urang coba-coba naon anu bieu dicaritakeun kudu digantian cenah ku getih jeung nyawa. Sok prung padungdung urang ijen jeung kami kitu tah tukang meper. Hehehe. Cacap Darma nyarita kitu Gaper mundur dua lengkah terus masang kuda-kuda maksudna mereka yakin serangan ku jurus-jurus anu diteleuman ku manehanana utama ngagunakeun jurus tina kitab anu dipaling ti guruna anu ngaran Eyang Surawaja. Darman anu ti tadi geus sayaga kana naon anu bakal dilakukeun ku Gaper terus merhatikeun kuda-kuda anu keur dilakukeunana teu dilapok Darman teh ngagarentes. Wah bener ieu mah sarua ieu masang kuda-kudana jeung anu sok dilakukeun ku diri aing.
Bener pisan caritaan Eyang Surawaja teh. Yen jurus-jurus Puragabaya anu aya dina kitab Haur Ireng teh bener tadi padog ku manusia ieu. Anu kasebut Jajadu Garong cenah. Wah, aing kudu hati-hati kaya kieu mah ieu. Sabot Darman ngagerentes kitu sakilat tidak dampalingin Gaper teh. Aya cahya beureum anu kaluar ngeblesat kana awak Darman. Kurang ajar sia. Rasakeun wawalak. Budak baut cikur, budak kamari sore, budak atah warah. Hait. Rasakeun ku saya. Hiat. Hush, war, siap. Eta cahaya teh nu kaluar tina dampaleungeun Gaper ngablesat tarik pisan. Nempo kayan kitu sakilat, Darman jujuralitan terus ngagorentelkeun awakna. Dina jurus Puragabaya anu bagian kadalapan. Nempo Darman bisa nyingkahan kitu. Gaper sakedapan mamolohok, pok ngagarentes dina hatena. Hait. Waduh, walah, kakak. Nah, sahaya makhlukna. Dalam bisa nyingkahan jurus-jurus anu dilakukan ku aing. Keke, manusia kurang ajar. Keur gordon teh sia goreng dodoes. Hait. Sanggis gegorentelan kitu Darman sakilat. Leungeunna dikenyadkeun juralit sere. Geus aya deui dina posisi kuda-kudana. Pok nyarita ka Gaper. Naon sia teh? Ciri khas atawa memang aki-aki peotek koslet beheung tah? Didengekeun teh wat haet aing kakara tah? Lila-lila mah aing teh panasaran. Nah koslet naon ti korosia teh? Aki-aki bau lisung? Hat. Losah. Awas, labus yang kaledek aing. Bubuk jadi lebus ya ku aing. Hait. Sok lah, naon lah, biar geus silalatu wungkul tah, anu bieu dikaluarkeun dina dampaleungeun sia teh. Aing apal tah, jurus naon anu ku sia bieu dilakukeun. Ya bisa yang apal. Jadi penasaran, aing anu ngaran si Darman deuleu. Anakna Bapak Wikanta anu dibinasakeun ku murid sia tah di leuweung tutupan. Kurang jelas keneh sia aing incuna abahana anu ku sia dipitnah majarkeun paguron ajag bodas teh. Sok babadog jeung rarampok. Buktina sia tah anu sok rampok jeung babadog mah garong gerot kurang ajar sia rasakeun babales ti aing. Cik Darman nyarita kituna teh sakilat awak Darman ngajaul ka luhur. Juralit bari jeung jujuralita bareng jeung awak ngajuralit kitu sakaligus awak Darman posisi leungeunna beulahana maksudna marek nyerang sirah Gaper. Gaper surti naon nu bakal dilakukeun ku Darman. Reketek urat-urat anu aya dina awak Gaper teh disarada terus musirkeun tenaga batinna siga anu hayang ngukur kana kakuatan Darman. Sakilat leungeun Darman ngadedetkeun sirah Gaper. Kep. Rasakeun sia ieu. Jurus Puragabaya anu leuwih luhur daripada anu dipibana ku sia. Sabot leungeun Darman antel kana sirah Gaper. Karasa ku Gaper aya hawa tiis anu nyaliara sakujur awak manehana. Kitu deui Darman ngarasakeun aya hawa panas anu asup kana dampal leungeun Darman. Heab karasa ku Darman asa beuki panas wae karasana. Kitu deui ku Gaper asa beuki tiis. Dua kekuatan panas jeung tiis ngajadi hiji. Kep. Leungeun Darman teh beuki tarik nyurungkeun awak Gaper anu beuki dilatih beuki ngalap ka jero tani. Dua kekuatan padorong-dorong. War! Hush! Blus! Suku Gaper teh asa beuki jero wae. Barang keur kitu Gaper ngagerentes. Walah, hait. Kakak. Walah. Iya budaknya tak bisa dianggap gagal bah ku aing. Hait. Jeung deui ti mana gablek jurus anu aya dina kitab Haur Ireng. Kapan ku aing geus dipadog? Wah, bahaya ieu mah ieu hait. Sakilat harita teh Gaper musirkeun tenagana. Anu dipimaksud arek ngajaulkeun awakna ka luhur. Lep. Suku Gaper teh sakilat ngarengkung. Terus ditojerekeun supaya bisa ngajaul ka luhur. Maksud Gaper mah hayang nyabut suku anu ngalap kana tanu. Akibat bentrokna kekuatan jeung Darman. Rasakeun ya. Hop, hihiyat. Barang jeung sorang ngagorowok, sakilat awak Gaper tengah belesat ka luhur bari nyabut sukuna anu mebes akibat bentrokna kekuatan. Ngarasa awak Gaper ngajaul ka luhur, Darman langsung ngalepaskeun leungeunna anu tadi ngadorong kana sirah Gaper. Hiat! Curali cre. Geus niban deui lemah.
Bareng jeung Darman tumiba lemah, sakilat suku Gaper najong ka awak Darman. Ari Darman sakilat masang kuda-kuda deui, bisa aya serangan balik. Barang jeung kitu Gaper ngagorowo. Rasakeun sia, modar sia ayeuna mah. Hait. Hiuk, perepat siet. Darman sakilat ngageserkeun sukuna, bari awak doyong kagigir. Suku katuhu digeserkeun satengah lengkah ka Kenca. Bari metakeun dina jurus munding hibar. Leungeun Kenca dipake mapak tajongan Gaper. Teu anta parah deui, dua kekuatan anu diisi ku tanaga lapisan masing-masing harita bentrok. Plak duduk des, burinyai. Sabot leungeun Darman jeung suku Gaper diadu. Peredu. Terus dituturkeun ku kaluarna haseup ipis. Siat plak juralit trek dari dayak dag. Gaper tengah dayak dag, ampir-ampiran leungit kasaimbangan. Gaper harita ampir ngudupung saking ku peureuss-peureuss napa adu jeung leungeun Darman. Karasa suku ge asa baal, jiga kakeueum ku cai es. Pok Gaper tengah garentes di dina hatena. Wah, benar-benar tah saha guruna ieu bebanjit teh ya. Hait. Teu mungkin lamun saguru jeung aing mah. Da sameme siwikanta dewasa ogena. Ayang Surawaja mah geus tilem teuing ka mana leungitna. Di si Anang kitu. Wah, teu mungkin. Si Anang bisa mibanda ilmu jeung jurus Puragabaya anu leuwih tina tingkatanna ka-8. Teu mungkin aing. Teu. Nempo Gaper ngahulang kitu, Darman pok nyarita. Aki-aki hait. Biasa we padahal seuri mah. Dong ngaripuh karep buat hait. Naon maksudna tuh? Kawas ditambahan kontrak wae, karipuh-ripuh. Sok lah, kaluarkeun ta bobosen anu diulik tina kitab haur irang teta. Sok. Dasar tukang babadog. Kabisana tengan babadog jeung rarampok wae. Asa, dasar kurang ajar sia. Nama ke jeung sia apa kana kita mulai ulik ku aing segala. Teh saha sia? Jeung sia teh saha nu sabenerna? Hait. Kapan tadi ku aing geus disebutkeun sia teh na torek? Aing teh ieu budakna Pawikanta deuleu anu dipodaran ku anak buah sia. Incuna Eyang Ana. Buyut aing anu ngaran Eyang Surawaja. Kadenge henteu ku sia. Harita Gaper ngadenge caritaan Darman kitu. Aya nu ngageter kana hatena. Sabab ngaran guruna disebut-sebut ku Darman. Terus ya lamun moal babadog jeung rarampok arek naon atuh? Tengah peuting aya di 4 tempatan. Samarukna aing teu nyaho. Aki-aki hait. Anu rek dikubur. Sok lawan aing. Bisi sia penasaran. Sok ka dieu. Ulah gupar gepor we di dinya sia. Bari nyaur abdi teh babadog, moasa kali-kali deui. Sok ka dieu sia. Wah, kodeng sia. Aing sabolot teuing. Aing teu garasa gigis. Sia rek nyebutkeun incu si Anang, incu saha aing moal gigis. Kamu lamun kudu gimir, ya aing bapana si Patmi. Hei, anu ku sia geus dipodaran talak aing. Ayeuna aing rek menta balitungan ku paehna si Patmi. Kulengan sia. Martin teh sia. Cacap nyarita kitu, Darman ngahulang heula sakedapan mah. Pok nyarita. Oh. Ku tante ieu nya ramana Neneng Patmi. Lain ditandasa ku kami ah. Dari kami mah cuman nyegah wungkul tanu rek ngagarong ka hiji tempat. Wajar we atuh keur naon ngalaksanakeun hiji kasalahan bari jeung pagawean teu matut ngaranjah ka unggal lemur. Nya lamun nepikeun ka perlaya mah eta mah lain ku kami tapi ku pola sorangan. Wew, hait. Koleng sa, koplok teh. Ulah wat hait kahina ka aing. Yo sipatnya anak aing teh hiji-hijina. Gelis secantik. Ku sia ditandang sa teh pupugu. Rasakeun ku sia jurus Puragabaya anu dipibanda ku diri aing. Sok maju sia hit. Gunakeun jurus-jurus jeung kekuatan anu ku sia dipibanda hit. Aing hayang nyaho kumaha wewesen sia. Sok maju Darman. Lamun heueuh sia incuna si Anang. Geus tangtung mibanda ilmu jurus Puragabaya. Anu satata jeung diri aing. Hait. Nempo Gaper ngagunakeun kuda-kuda nu ampir sarua.
Dua tetepan bentrok Darman jeung Gaper jiga-jiga anu ngukur kana kekuatan masing-masing. Teu lapok Darman teh nyarita deui. Gupar Gaper huat heot. Ya, ngaran nyawa geus aya pastina moal kudu dipenta sia ku sia. Komo lamun ditutungguan dasar garong gelo anu bisa natengan babadog bari jeung Gupar Gaper bari jeung huat haet. Darman anu tita geus taki-taki sakaligus ngagunakeun jurus Puragabaya dina tingkatan anu ngaran Tapak Sewu. Sakaligus nyerangkan awak Gaper anu dipimaksud sirah jeung dada Gaper. Sileng hiuk serumuk hiap. Rasakeun sia ku sia iblis. Dua serangan teu bisa dilalawurakeun. Gaper nempo serangan Darman kitu sakilat ngagibarkeun awakna ka belah kinca bari dibarengan ku awak doyong ka gigir. Plak. Jedud des berat. Carik jeug dayagdag. Awak Gaper teh ngajarig-jig, teu lila ngadayagdag ka hareup, kabawa ku mentalna tanaga sorangan. Sabot bentrok jeung Darman, basa nangki serangan Darman, ampir-ampiran manehna nangkuban. Sakilat memener deui kuda-kudana. Hait. Sok sia keterukan wawasan sia Darman. Aing hayang apa? Tapi ka mana sia kabisa sia teh? Hait. Ya, Gupar Gaper. Nah, sia teh maksakeun teuing atuh seuri teh ari ripuh mah. Biasa bae cek aing ogena montong ditungtungan ku huat haid. Ari ripuh teuing sorangan sia teh. Sia urusan aing eta mah. Sia teh kudu usul teh pararogo. Kumaha aing we sama. Lain kumaha aing. Aing rukap tah ngadengena sia. Make jeung kitu. Tuh deuleu operator ge curing hak. Gara-gara sia tah nu kitu patut. Marukan pantes sirup tegalib jeung batur teh sia. Sagala ogenan kudu galib, seurinya seuri atuh dina tangtungan seurina. Mentong minculak. Sagala boga adat teh nya minculak dina babadog jeung rarampog, nya minculak dina rupa harianeun. Ari nyarita keur mah kolot tah hayang disebut dua kali, keur mah aki sarua hayang disebut dua kali. Aki-aki jeung kolot-kolot. Balebah ka dituna teh make koplok. Kapan leuwih bahaya sia teh Gupar Gaper? Poh, Darman, lamun seuk sia mibana jurus Puragabaya, sok lawan aing mantong nyorotos wae sia. Bau congor jeung aing mah ya. Sok gunakeun anu leuwih rongkah labatan tali sia. Dang make haid sia ku aing. Ditonjok sia lamun make haid. Nah, sia jadi aing kaselek halangan sia kana seuri aing. Kurang ajar sia teh. Dayekeun heula aing, arek nuluykeun seuri sia. Cek aing tong make haid sia. Oh, kurang ajar ieu mah ya. Kajedog sia. Ieu wae atuh ayeuna mah. Engke sabada gelut. Tah tungtungna anu pak haid disakalikeun. Sia ditungtung sabah tu belah kaler. Kuat haid sorangan tah. Di dinya kumpulkeun heula pesakan. Ulah hareupeun aing teu sudi aing mangadengeun ogenan tah. Sia huat haid peureus aing kana ceulik. Cacap nyarita kitu Darman sakaligus musirkeun kekuatan anu aya dina awakna. Reketak drekdak awak Darman teh disarada, teu lila ngagerentes. Rasakeun saya jurus Puragabaya dina tingkatan rungkan tunggul. Kitu cenah. Anu balukarna lamun kekeunaan ka jalma biasa mah bakal ngajurah roh. Awakna nangkarak bengkang. Nampo kitu Gaper oge taki-taki sakilas masang kuda-kuda. Drekdak awakna disarada. Sakilat Darman ngajaul kaluhur disusul ku Gaper anu sarua ngajaul kaluhur. Masing-masing ngagunakeun tenaga lapisan anu sapinuhna. Hiat hush bersat. Wush. Sanggeus aya di luhur. Dua nana pada nyerang ku leungeun jeung sukuna ngagunakeun tinggilan jeung tajongan anu rohaka. Hiuk duk des. Hiuk seset wush. Dibarengan ku kekuatan anu sapinuhna. Jebrot plak kleang, curalit, cerik jeug dayagdag. Awak Darman kitu di awak Gaper ngajarig-jig. Sakilat dua nana narik napas, bari jenggek dari yuk tepat hijau. Pok Darman teh nyarita. Aki-aki Gupar Gaper, aing can ngerasa puas ya. Lamun sia can modar dina leungeun aing. Yah, tadah tenaga aing. Kitu cenah cek Darman. Ari Gaper ti tadi musirkeun tanagana jeung kekuatanana. Anu sakilat leungeun Gaper diasongkeun ka luhur. Terus dua dampal leungeun Darman ge muter dina sirah luhureun masing-masing. Dua dampal leungeun dikuirkeun. Teu lila kadenge anu ngaguru mani tarik pisan.
dibarengan ku seahna dan daunan anu katebak ku angin. Beki dilata beki deket eta sora tengah diketan kana awak Darman jeung kana awak Gaper. War hiu wush. Eta angin tengah gulung kana awak Gaper jeung Darman, tepikeun ka kaapungkeun ka luhur. Sabot keur digulung ku angin kitu. Breg, hujan mani gede pisan, masihan disabeureun eta tempat. Hiat, hap, wush, bersat. Oh, sia budak kamari sore. Wani-wani ngalawan ka aing, rasakeun sia balukarna. Hai. Jebrod, des du. Darman jeung Gaper teh sirih tajong jeung sirih tenggil pada ngaluarkeun tenaga lapisanan. Kocapkeun wanci harita teh geus nyade ka janari. Kadengi hawar-hawar, hayam kongkorongok ti pilemburan. Abah Anang harita teh sarua keur galungan ngubrak-ngabrik anak buahna Gaper. Nyaeta ka asup birong sabalad-balad anu dipimaksud arek ngagarong ka lemur. Ngan untungna gancang kapegatan kaciri ku Abah Anang. Sabot birong sabalad-balad geus ngajurah roh teu sanggup nada kekuatan Abah Anang. Harita Abah Anang ngali ka belah kulon. Katempo aya cahya babarasatan bari jengting beledug ka dengena. Wah, teu salah deui ieu mah buah-buah incu aing ye nu keur patelak teh jeung si Gaper teh jadugna akibat bentrok kakuatan teh kadenge ku aing. Cacap nyarita kitu sakilat Abah Anang tengah jorela. Celeng cele. Abah Anang nalingakeun tinu anggang dina sela-sela tatangkalan bari jeung kasilep ku beleg-begna peuting. Barang kaciri ku Abah Anang peledug burinyai. Aya cahya nu ngaburinyai dibarengan ku sora angin jeung cai. War hiu kelebuk. Keur maeukeur harita teh kayaan peuting. Malah sabot kitu aya angin ngagulung saluhureun Abah Anang bari jeung katempo ku Abah Anang kaayaan anu kerago tarung teh memang bener-bener ngadu kakuatan anu lain lumayan. Wah, teu salah. Si Gaper tah musuh aing. Manehanana hayang apal jeung mecakan nepi ka mana kamampuhan anu jadi incuna nyaeta Darma. Sok katurukeun pangabisa sia Gopar Gaper. Ieu tada pangawas aing ya. Hiat. Sok sia. Rek kumaha deui? Ditadah ku aing mah. Hiet. Siat bus jebrod gedung dalik deui koleang Darman teh ngoleang leungit kasaimbangan. Darman ngagorowok harita teh bari sorana ting saleor ka bawa ku angin anu keur ngaguru. Ke nah saha anu ngawaris ilmu jurus Puragabaya ka incu aing? Asa can kahar ti ku aing mah tah. Kitu cek Abah Anang. Cacap nyarita kitu kaciri anu kaluar tina gulungan eta angin. Koleang kalayang harita teh awak Darman ka kalayangan. Waduh, jiga-jiga incu aing tuh anu kadeseh teh buah-buah perayanya. Awak Darman harita teh ngoleang. Celeng siat kap. Darman teh ditewak ku Abah Anang. Hei, modar sia tah. Anu ngaran sia Darman. Mana si Anang tah? Sok, sina datang ka aing, galot jeung aing tah. Ngadengi anu nyarita kitu gebeg Abah Anang teh ngarenjag, bari jeung nangkep kayan Darman. Harita Abah Anang ngotok urat anu aya dina awak Darman. Tak teu lapok nyarita ditujukeun ka Gaper. Hei Gaper, sok sia. Didagoan ku aing. Aing ngahaja neneangan sia. Sok ka dieu wadi mah. Ulah ngalawan budak sacepak deui. Ya aing si Anang ye anu geus aya di wewengkon ieu. Ngahaja ngadagoan sia deui. Gebeg teh Gaper harita ngarenjag. Anu masih kene aya dina jero gulungan angin jeung hujan anu gede. Pok Gaper teh nyarita, sorana harosos tapi kadenge jelas pisan. Hai, teu salah aing dadangan teh. Hah? Teu salah euy. Lain tita tadi atuh. Hai. Sia teh datang ka dieu Anang surana. Sakedeung lage incu sia bakal nyusul tah. Jeung anak-anak sia anu ngaran si Wikanta tah, jeung si Asih. Hei. Aing can sugem lamun kula warga sia can tumpur ludes kulengan aing. Dagoan Anang. Aing bakal datang dengan sia.
dagoan het Kitu cek Gaper anu disangka rek langsung nyerang ka Abah Anang teh, tapi sakolepat ngacurelat keluar tina gulungan angin. Curelat curingkang les. Gaper teh ngiles dihakan ku beleg-begna poek peuting. Barang jeung luncatna awak Gaper, tirila angin anu ngagulung dibarengan ku hujan teh. Dumadakan eureun sapada harita. Jeung deui angin anu ngaguruh tarik pisan teh repeh, jempling dina kaayaan sakumaha biasa. Sanggeus Darman kate baku Abah Anang, terus Darman teh digolerkeun bari pok nyarita. Dasar eta si Gaper miyuni hayam kabiri. Kawani tengan kabudak satepak we wungkul. Lamun heueuh sia gede wawanen ulah kalah ka bantog padahal mata. Gera lawan aing di opat tempatan. Nah, kalahkan ninggalkeun. Kitu cek Abah Anang. Sabenerna mah Gaper ninggalkeun eta patempatan teh sarua kabedangan ku tenaga lapisan anu dikaluarkeun ku Darman. Manehanan lamun seug ngalawan Abah Anang tangtu bakal cilaka bobor karahayuan sabab tenaga geus beak. Nya ku sabab kitu, harita Gaper luncatan ngajauhan ti eta wewengkon anu urut gelut jeung Darman. Wanci harita teh geus nyedeka isu. Hayam geus reang kongkorongok dipapag ku reangna manuk anu ngabejaan yen wanci peuting teh bakal kaganti ku wanci beurang. Balebat ti belah wetan moncorong nyaangan buana panca tengah. Abah Anang anu keur lumampah bari jeung mawa awak Darman anu leuleus eueuh tangan pangawasa. Terus dibawa harita teh ngajugjug ka imahna Pak RT. Barang srog trojol Oci, sameme Oci nyarita pok Abah Anang teh uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abah. Kumaha kayan Kang Darman teh Abah? Kumaha? Cik Oci hari weus-weus sabab nempo Darman anu dipayang ku Abah Anang. Terus atuh jual-jual terus mapag datangna Eyang Anang bari jeung kabeh ogenan ngarasa riwas sabab Darman katempona teu walakaya. Harita memang kaayaan di eta lembur teh lumangsung hiji kejadian. Beja ibur sala lemur yen tamu nu aya di imah Pak RT teh keur nyang hareupan jajadu garong atuh kaayaan di hareupeun imah Pak RT teh beuki lila beuki jual-jual pangeusi lembur darata pada hayang panggih jeung nepungan tamu anu aya di imah Pak RT. waduh kumaha ya si Ujang teh sok-sok kapali dia ya golerkeun ibuna mawa cai ka dia. Kitu cek Pak RT. Sanggeus kitu Darman teh terus digolerkeun di tempat anu geus dipernahkeun. Bareng jeung awak Darman digolerkeun gap Abah Anang teh kana cai anu geus disadiakeun ku Bu RT. Kaciri Abah Anang gagerenceman. Nya sanggeus kitu mah eta cai teh diuyupkeun ka Darman. Bari jeung dibalurkeun ku Oci kana awak Darman. Kang Darman, sadar Kang. Ting teuing, teu kieu wae atuh. Kurang puas kitunya eta garong teh. Sakitu Bapa Wikanta tos palastra teh, Ma Iwin duka kumaha nasibna. Ayeuna Kang Darman ngalempreh kieu ye. Ya Allah, kiatkeun Kang Darman. Kitu pok-pokanana Oci bari nanggeuy awak lancikna. Anu keur ngalempreh bangun leuleus pisan. Tirila kadenge Abah Anang teh nyarita. Nyai, tong hariwang, lancek Nyai mah teu naon-naon ieu. Geus. Ngadenge Abah Anang nyarita kitu, sameme Oci nyarita, neuteup heula ka Abah Anang. Nah kumaha Abah? Sakitu Kang Darman ieu balaburan getih teh. Nah geuning saur Abah teu naon-naon. Sing percaya geulis. Lancek Nyai lain jalma ata-ata. Nya, lamun seukeuna ka jalma biasa mah geus tangtu balukarna teh bakal leuwih ti kieu. Malahan mah bisa-bisa geus peraya teh kakeunaan ku wawasan eta jalma. Sakabe anu aya di dinya ngarasa heran. Abah Anang nyarita kitu. Trilapok Pak RT teh nyarita.